Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Abdi tepangkeun tur wasta Adinda Dwi Oktavia nomor absen hiji ti kelas 12 MIPA 2. Di dieu abdi bade nyampikeun materi biografi kanggo syarat panugasan sareng persyaratan ujian. Wangunan biografi. Biografi teh sok disebut oge riwayat hirup. Bio artina hirup, grafi artina catetan atawa tulisan. Eusina ngadadarkeun riwayat hirup hiji jalma buah nuju meneng keneh atawa nu geus maot. Timimiti brolna ka alam dunya, kumaha keur leutikna, kumaha sakolana, karirna, karyana, jeung sajabana. B. Struktur biografi. Hiji. Orientasi. Di bagian ieu ngajelaskeun ngeunaan ngawanohkeun eta tokoh nyaeta gambaran kumaha eta awal tokoh. 2. Kajadian atawa masalah. Bagian ieu ngajelaskeun ngeunaan hiji masalah atawa kajadian anu dialami ku eta tokoh. 3. Reorientasi. Bagian ieu ngajelaskeun panutan nu eusina ngeunaan pandangan. C. Mangpaat biografi. Aya 4 mangpaat nyaeta hiji. Diajar jeung ngeunteung kana pangalaman hirup hiji inohong. Nu kadua, bisa maca pikiran atawa gagasan hiji tokoh. Nu katilu, biografi hiji tokoh tina bagian dokumen sajarah. Nu kaopat, maham kajadian atawa peristiwa tina sawangan anu beda-beda. D. Wanda biografi. Dumasar kana panulisanna, biografi teh kabagi jadi 2, nyaeta biografi jeung otobiografi. Otobiografi nyaeta riwayat hirup anu diserat ku nyalira nu eusina nyaritakeun lalakon atawa kahirupan sorangan. Dumasar kana panulisanna, biografi teh kabagi jadi 2, nyaeta artikel jeung buku. E. Hal-hal ilahana nu aya dina riwayat hirup. Di antarana bae hiji. Jati diri. Eusina ngeunaan ngaran atawa lalandian, weton, tempat, tanggal, bulan, jeung taun lahir. Nu kadua, asal usul kulawarga. Nu katilu, bentuk fisik jeung pasifatan. Nu kaopat, riwayat atikan. Anu kalima, riwayat organisasi. Biografi bentang kahirupan. Raden Nike Ratnadila atawa anu biasa dipikawanoh minangka Nike Ardila gumelar di Bandung, Jawa Kulon 27 Desember 1875. Tilar dunya di Bandung, Jawa Kulon 18 Maret 1885 dina umur 18 tahun. Nyaeta saurang penyanyi rock ti Bandung, Jawa Kulon, Indonesia. Manehna maot alatan kacilakaan mobil di Bandung dina umur 18 dina popularitas nu keur naek. Tapi nepi ka ayeuna ngaranna tetep kaceluk di Indonesia. Manehna dipikawanoh minangka legenda ngora nepi ka ayeuna. Nike Ardila nyaeta musisi, penyanyi, bentang film, sarta model pang suksesna dina sajarah industri di Indonesia. Penyanyi pop nu populer nyaeta Nike Ardila. Penyanyi pop salah sahiji seniman anu populer kahiji di Indonesia nu gelar selebritina bisa dilareukeun. Manehna saurang pamain anu dipoles di panggung sarta ngamekarkeun karir nu luhur minangka artis dina sinetron melodrama romantis. Kahirupan pribadina ngeusian lajur koran sarta majalah gosip nu populer. Nike oge nyaeta saurang pengagum Madonna sarta Marilyn Monroe. Karirna Nike Ardila nyaeta saurang superstar. Profilna aya dina majalah anu teu kaitung deui jumlahna. Album bentang kahirupan mecenghul dina musim semi 1880. Sarta judul tembangna nyaeta Intan Smash balap ka posisi nu panguhurna. Album eta sorangan asup tanggal lagu di nomor hiji sarta kajual leuwih ti 500.000 kopi saprak dirilis dina minggu kahiji. Nyieun rekor anyar pikeun saurang artis awewe. Tahun saenggeus dirilis, album bentang kahirupan geus ngajual leuwih ti 2 juta eksemplar kalayan 30 juta album kajual di sakumna dunya
sarta acara-acara bergengsi jadi hiji-hijina artis di handapun umur 15 tahun anu ngajual album leuwih ti 2 juta kopi anu kungsi di Indonesia. Leuwih ti artis solo sejena, Nika Ardila nyaeta kakuatan baikna rock pop rumaja di akhir 80-an. Nika Ardila henteu ukur jadi seorang bentang, manehna geus loba ngajual tulisan-tulisana. Nika oge jadi puseur model anu dituturkeun ku rumaja saumurna. Sabot album debut nu judulna Kunika Saberkasinar diliris dina pertengahan 1888. Asup tanggal lagu di nomor hiji sarta tetep hits dina waktu 10 minggu. Saenggeus lead single Mana-Mana Mereda, album eta terus muter ti hits nomor hiji tunggal Saberkas Sinar, balada top 10, Cinta Pertama sarta top 5 lagu asmara. Dina akhir 1888 Saberkasinar geus kajual 1 juta kopi sarta nuluykeun pikeun ngajual 3 juta leuwih alus di luhur eta. Kasuksesana micu lambak lady rocker ngora anu kaasup Anggun C. Sasmi, Poppy Mercury, Inka Christy, sarta Mayang Sari. Saenggeus kitu loba album nu dirilis kawas Nyalakeun Api 1881, 1882 Matahariku, Biarkan Aku Mengalah 1883, Biarkan Cintamu Berlalu 1884.